siaran Intens Dongeng. Pangkeun waskati bisa, pangkeun wasakeun abdan. Pangkeun sapi bicara, pangkeun sapi Dewita. Pangkeun wasakeun atawa teknik nulis dongeng nu kahiji tangtungkeun tema jeung pesan moral mimiti mah kudu aya tujuan ngadongengna hayang nyaritakeun naon jeung pesan naon nu rek ditepikeun kanu maca. Nu kadua ngabentuk tokoh jeung latar ciptakeun karakter utama lawan jeung tokoh tambahan oge latar waktu jeung tempat. Yang dari Jar nu katilu ngatur alur cerita biasana yang membuka konflik puncak cerita jeung panutup. Nu kaopat gunakeun basa nu pikareseupeun pilih kecap anu gampang dimanfaatkeun tapi tetap mengandung emosi jeung gambaran nu jelas. Nu kalima gunakeun unsur imajinasi dongeng mah biasana boga unsur rekaan jadi teu kudu salawasna realitis. Tips atawa teknik maca dongeng kahiji ngartos heula eusina saat teu acan maca batur baca sorangan heula supaya ngerti maksud jeung jalanna carita. Nu kadua gunakeun intonasi ngabedakeun sora pikeun tiap tokoh jeung nada sora jeung kaayaan dina carita. Atur irama maca ulah kagok deui ulah kenceng deui pas supaya nu ngadenge betah. Nu kaopat pake ekspresi rarai sangka nu ngadenge rasa leuwih hirup jeung nyambung kana dongengna. Nu kalima ngawasa pangucapan pastikeun kecap-kecapna tur teu ngalieun ngabalieun. Teknik nyarita dongeng atau ngadongeng nu kahiji manggihan tempat nu pas ulah rame teuing supaya sora bisa kadenge. Nu kadua ngapalkeun pokok carita henteu kudu apal kecap per kecap nu penting apal alur jeung inti caritana. Nu katilu gunakeun gerak awak pake leungeun rarai jeung awak pikeun ngadukung carita. Kaopat ngatur sora jeung intonasi supaya aya variasi jeung teu ngabosankeun. Kalima interaksi jeung pamiarsa sesekali bisa nanya kanu ngadengeng atawa ngajak mikir sangkan leuwih rame. Kacintekan supaya dongeng jadi menarik waktu nulisna kudu jelas alur jeung tokohna. Waktu maca kudu make intonasi jeung ekspresi jeung waktu ngadongeng kudu dibarengkeun awak jeung interaksi jeung pamiarasa supaya caritana hirup jeung teu ngabosankeun. Di kelompok 2 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.